kita iya inggih keayaan nuju harengheng udedengean masyarakat negara utamina di negara Astina Ngamaruda iya inggih rupi-rupi kejadian teu aya rengsena nya kenging wangsitin dewa sing saha urang atanapi sing saha jalma anu tiasa ngengengkeun ieu kakayon Puraga Jati anu ayana di alas Tibrasara doh yakin bakal pinangih jeung kabagjaan boh negara boh bangsa boh dunya boh akhirat ku kituna para Kurawa patandang ti negara Astina ngalet ngengkeuing ngabanalet ngemat-ngemat nyatang pinang ngajugjug ieu alas Tibrasara iya inggih maksad milarian ieu kakayon Puraga Jati citraksa itu maraksa Parto Marmo taluk citra taluk citra sobat citra yuda bomowi kata bomowi kata jaya wikata marbayaksa dina luhur sadas anu ngampar di sesepuhan kursi druna kasep aswatama kaulang cang kumpul cara rempas sadaya para Kurawa gulan nepi ka peuyeul ieu mang ieu Allah tangtos gulan malu lempang ti negara Astina tereureureuh maklum atuh kayaan di leuweung tiis kade eta sasajen aswatama bisi tinggalin kupat leupet tangtang angin kadena kupat lepet tangtang angin kue hahampangan diantarana ranginang ya, kolontong opak dakale opak kurupuk jeung sajabana timalan iya mangga sami kempal iya kula inggih kurang pantas kaharti mirip mawe kasasama aya tak kakayon Puraga Jati teh bentukna kumaha mangga urang badan teh lawe di dieu aya kamar kula lampak awan tong disorang negara kayu ngamumule negeri Citra Yuda inggih kemerdekaan waduh udah sampai kita nih ke hutan Balantara alas Tibrasara iya betul untuk mencari pohon Puraga Jati. betul Bagaimana dengan pohon cemara itu? Sama enggak? jauh Beda. Wah. Puraga Jati itu anu khasiat Kumpul. iya inggih Giga teh kokon itu kemana? Alah, hiji-hiji we, gampang duanana. Lamun geus ieu kempreng kana nu ieu. Tenang kumaha aing. Kumaha ieu teh geus nepi geuning ka leuweung geus dina naon ieu teh tangka Puraga Jati teh. Mangga antos. Duh. Kumaha ieu teh? Hus. Laut teh. Mabok sia mah. mabok teh ngagugubug botol Sing ieu teh kumaha nyontohan teu balik ka rakyat. Sorry ada eta seri gua habis drink sorry gua lagi negak nih tau nggak nih jangan macem-macem lo sama gua dodet nanti Kas nginum topi miring mereka tahu.
Nah iya asep banteng deh ya percaya anu sok cicing di terminal demi Allah aing coba eta nu mabok mamawa demi Allah babaturan da Allah na bager kawing mah aduh geus kararumpul sararea parantos pakok akeh pakok aduh eta leuwih na gede kuruyuh cicing apa nu saeutik kudu mahi loba kudu nyesa loba kudu nyesa parantos dugi ieu teh kaleuweung ti Brasara ama sasajen aya kabeh komplit ya syukur kali bisa aya nu ngadahar buah-buahan ulah wani-wani sasajen sahinga can babakti heula dibaktikeun ulah wani-wani baranghakan awas pamari teteh duduh heula we sakudunya sae nah aya ku bagja cing kasep dah ngan kade di leuweung mah di leuweung kade ulah suaban leuweung sanget ulah sompra urang sararea ieu pancen tina lendra Anger Prabu Duryodana Raja Astina nya eta pikeun milarian eta kakayon Puragajati anu aya di ieu leuweung ti Brasara ieu ari sababnya eta jelaran nagara Astina ayeuna teh harengeheng ku dedengean anu hese pisan diungkulanana ku kituna ieu teh wang siting dewa lamun hayang nagara aman lamun hayang nagara jadi subur deui ieu teh di alun-alun teh kudu melakah kayon Puragajati anu aya di ieu leuweung anu ngaran kakayon Puragajati kita harus cari benar ai tangkana teh kumaha teh rupana teh ama ge can apa ngan cenah daunna teh warna-warni aya papat warnane teh daun opat rupana beureum bodas koneng hideung daunna teh ririakan jadi putih kuning abang Dani abang Ireng ayo jaga bener lah jadi kepret ke koi aing seri teh seueur angeun lah jadi panginten karaos ku sadayana nagara Astina dina waktu ayeuna mun dina panyakit mah di nagara Astina teh geus komplikasi ekonomi ruksak hukum awut-awutan teu stabil nu demo di mana-mana unyuk rasa di mana-mana leuheung basa lamun teu ngajadikeun tinakan anu anarkis birokrasi ruksak waduh kitu ieu teh can kajadian nu sejena ya ahli teh loba malahan kehutanan aya menterina kesehatan aya menterina ekonomi aya menterina hukum pun kitu deui ngan jigana ieu lamun dibandingkeun jeung negara-negara anu maju jigana SDM na di negara Astina teh eueuh sumber dayana lain eueuh kurang jadi di negara Astina mah jelema teh karek nepi kana kuantitas
belum sampai kepada kualitas jelema-jelema di negara asli nama lain ngomong ke negara sorangan ya maka kenyataan dicaritakeun ku Mang Teril jadi anggota NATO KB no action talk only Apa itu artinya? cek bahasa Sunda mah loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata geus teu era deui korupsi kapanggih ku mata rakyat oge ai janji muluk tak kitu kitu araramis janji mah Jika nu kawas nu heueuh baheula mah korupsi teh susulumputan di kolong meja ayeuna mah di atas meja beh dieunakeun mah mejana dijual aset-aset negara dijualan teu kaharti tah eueuh deui carana lintang ti kudu melak ka kayon Puraga Jati urang teangan di ieu leuweung urang bukbak kabeh tatangkalan urang naratas jalan nepi ka ditu urang kotek tak nepi ka kapanggihna ya hiji syaratna teh kudu eta ngan ieu sasajen urang babakti heula 10 kaneun kakaruhun-karuhun babakti. karuhun teh naon karuhun itu naon Jalma nu geus tilar ti dunya. coba eta teh nyaho karuhun-karuhun acan jelema nu geus maot Nu geus tilar. oh jadi jelema nu geus maot tek dikiriman si kopi atuna mah ke pararae kitu hayang keneh nginum mah tobat eta pamadegahan ulah dicaritakeun bisa anu kasinggung samaneheun atuh gai jelema gararing ti koro gara diantep ai karuhun deuk dibere nginum menta diaping menta dijaring Diaping dijaring berangna petingna biheung teuing manehna oge keur disiksa bulurang ngaping batur hese jang ieu mah Mau asup ke situ. hese diaturna ieu mah jang heuh Mau masuk ke situ. menta ka karuhun-karuhun urang kanu pae kanu hirup ge pararedit komo nu pae tobat Nu hirup oge wo sakitu karoret. kitu ceuk mang oge Kembali lah mun kitu-kitu wae jadi ribut Keur batok di oh lawan. eta ieu teh nandakeun urang aslina mah keur dieu Karena dia anu jadi pasehat nu kitu lu dirarebutkeun eta. ceuk mang oge Pamandagan nu sakitu. tah wayahna dina waktu ayeuna keun mang marek ditumih sasorangan abeh rineh Karena teu kaganggu. menekung kanu maha agung mujabrata ka Hyang Mahasukma tah lamun ka dieu mah kaharti menekung kanu maha agung aya nu ngageugeuhna ieu di leuweung teh Murukan teh ya dina gawir dina datar dina Silasai aya nu ngageugeuh dina gawir langir kalajengking orai murukan teh lain ayeuna Silasai rupa-rupa rupa-rupa aya bangkong aya bangkong aya kada ai dina tangga kai hileud manuk ngageugeuhna. ari dina sirah uing kutu ya mah eleh aing oge da kitu maksud teh mah timalan ama ayeuna dek meulemenyan di ditu sangeusna meulemenyan wayahna sararea ieu tatangkalan ruksak ku sararea tuaran sugan belah ditu anu kahalangan ku ieu tatangkalan aya eta kakayon Puraga Jati siap ya Residurna menekung kanu maha agung mujabrata kama maha kawasa atuh ieu tatangkalan dituaran naratas jalan ngajugjug ka hiji tempat iya nu ngahalangan jalan teh ya Oh nya kulan eta wah aing mah ditugas
tugas mah kudu ngagogo we kata. Gane atuh tangka kakayon pura Gajati teh beunang ayeuna Oh. Sok lilo jang Wih nyakeun. hayang bukan negara bener Tentrem ayam. masyarakat nasararea Oh. boh pemerintahna boh rakyatna Oh. Sararea ge kitu. urang runtuhkeun we yang mah hiji da keur pijalanana Oh, sok. Kalangan jalan sok. salsewe Hai pokokna mah anu penting meruntuh Da moal anggeus saminggu cek urang mah nya. dek anggeus saminggu dek sabulan nu penting meruntuh Bapak mabok. pokokna nama tangka kai tuar ku aing ayeuna heuh duh Lain muru kata-kata cenet meureun. tuh hibur-hibur maneh hirup mah aduh Muru cenet meureun mah. pokokna mah nu penting meruntuh ya ya geuneuh aya nu teu dituar runtuh Oh, eta mah pukul deui ku angin. kena juga dah tuh ke kerupak angin anu penting gua ulah kasawe hirup teh enggak Geus moal balik gitu. pokokna mah nu aing mah nu penting meruntuh Rek runtuh kumaha cek urang mah. aduh Rek runtuh kumaha tuh lah. nah teruntuhkan ya waya Neko sakitu leutik Aduh. na, kakai sakitu gedena rek kumaha tuh. goblok juga tetangga kai batu geuning tangga hanya salah sawios penghuni leuweung ningali manuk paburisat monyet recet lutung cingarau datan nirata ngademan datan nirata ngademan pabelingan rana kene irah kingkang haningal Oyai, aya naon kulan? tugening kanca Aya naon? na aya kabina-bina ceuing bu jahat na manusia teh nepi ka palebah dinya kanca Ku batur mah dilestarikeun. Aduh, ieu mah. nepi ka palebah dinya nah naon maksudna itu tatangkalan diruksak Sumohon kulan. Aduh, aya kadua dilestarikeun sabab hiji lamun tatangkalan eueuh di ieu leuweung dina harti di mana datang hujan teh moal kasarep ku akar-akar tapi bakal mawa leutak ka handap anu teu mahna walungan jadi deet longsor atawa banjir erosi disebutna sumohon. sirah cai bakal leungit mata air bakal ilang Bakal leungit. jadi naha ieu bangsa manusia nepi ka palebah dinya boro mah disebut manusia anu dimuliakeun ku Gustina kanca Sumohon. Boro mah disebutkeun boga rasa perusahaan. sabab ari manusia teh diansikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan Ta eta. tapi naha meni eueuh rasa na pisan eta eueuh ras-rasan manuk nu keur nyayang nu teu megar da nogna para reupeus anu geus megar anakna atuh moal bisa katulungan deuleu Laras. Nyaan teu eling ka poe isu kanca sumohon eta teh kumaha manusia teh kula. ieu manusia nu dijajah kula-ku lampah deungeun Eta rupina kulan. kapan urang teh urang timur Boga geus kasohor ngaran-ngaran urang timur mah nyaeta sopan santun ramah tamah DP-DP handap asor tawado sumohon.
budaya timur tenete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapa kaituna malapah gedang tapi nah jadi bangsa anu getas harupatin Wah, laras. hilang jati dirinya Lalengit jati diri teh mah. ya teuing kanca Sumohon kulan paingan atuh paingan cacing barijil halodok katingang hujan paingan aing teu ngeunah cicing da geuningan ieu kajadian anu model kieu Oh, laras. ya teu nyambung ceuk aing oge Sumohon kulan. Keun we. beuh nya teuing manusia Kuatir laku lampah nepi ka perbadinya naha naon udagan maranehna kanca Sumaduk ka atuh kulan. kawas durek megar we di alam dunya teh Kawas. padahal hiji waktu manusia bakal pinangih jeung poe akhir anu ngarti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa Maut pinggalan. nya maut pinggaranana maut pinggaranana saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan geningan kurunyung tahun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salamet umur gening kahayang mah patema-tema karepna tereureureuh karepna tereureureuh Derangku. hei Cek. kisila sampurasun ieu kaula ieu dek ngabejaan panuhun urah rek ngaruksak leuweung panuhun terus Lah, terus. Aswatama ya terus waduh muncul tadi hebat terus sampurasun saha sampurasun rampes makhluk naon itu Allah, naon kulan? sadaasana kaula nyaketan panuhun ulah sieun kaula mah lain dek ngaroga hala Manusia biasa. nanging kaula mah bade ngawartosan ka hiji sepuh nu parantos ka sepuh ku pangaweruh Kurang leuweung berarti teh mah. kanu jalma anu parantos ka asah ku pangabisa hei makhluk Allah anu kapatri ku pangarti Sumohon. nah aya buta maka jeung mamawa Allah sagala Nya. Jika buta santri. Assalamualaikum waalaikumsalam Deh. para lun sepuh semah kapihatur kahuyuk panjenengan hiji sepuh cari moal ganggu ieu teh moal saha kaula penghuni di dieu Wah, oh asli urang. kagiridik meureunnya leres punten kitu oge kaula teh ieu teh hayanya buta nu ramah tamah Aya wae atuh buta ngarti ya mah. Gun atuh pepeureuheun jelema geus sarampelak Sugane areraeun atuh. naon ama kada suatu mah kada Aya pinu. Yep. Aya naon itu mah tingali aya makhluk naon ya waduh kada mah bisi ngegel ahna moal ngaheureyan beunang ge Ulah deket teh bisa nyeduhan. saha ngaran kisilah teh kaula upami dipercanten mah kaula teh kala duwik sa Doh kalau dulu.
kala Durwiksa Senen udah kaulah hobi teh mancing karesep kana kadaharan teh kana kesemek merokan anu dibedakan dia banyak kana anu digurang digoreng resep teh kana dorok-dok ngeunah teh kaituna teh gubrag naon teh dorok-dok ngabodor meureunnya harunya alah aswata mah penduduk di dia ya penampakan ya bisa jadi uka-uka meren atau kolor hijau gentayangan gantayangan gitu bisa jadi tiasa jadi ama bage ya kisilah eki kihiu nampi nuhun sepuh lain sopan ibu tadi teuing ngaranna saha ngaranna teh kala Durwiksa sumuhun urang mana penduduk asli tidinya penghuni di Bukit Topi naon Bukit Topi teh pasir dudukuy ai ngaran lemur mentong di Indonesiakeun hewa ngaran lemur we di pasir dudukuy kitu di Bukit Topi sumuhun ya abdi bade ka dieu teh ngaliwat heula ka Cicukup Cimahi gitu lain Cicukup nah ieu jelema abong buta sumuhun anu penting mah hirup ulah menuruti kebo naon menuruti kebo ulah tuturut munding ulah di bahasa Indonesiakeun tah mah paribasa tapi salira teh nate apa ka dieu tah mineng tah dina TV tah sandina koran di TPI burukan teh bintangna ieu tah nu sok berita di TPI teh ieu burukan teh wapoe piraku teh apa anu sok ngepung hantu pemburu hantu teh apa ieu tah eta burukan teh marokana Resi Drona Resi Kombayana rektor ti Universitas Jajar Sokalima guru besar ongkoh murid-murid pabalatak bari jeung menjelma kabeh tak ieu jelemana para ratu mika yungyun para menak mika syaraf kolot gasya budak era deungeun-deungeun mika deudeuh bang marokana rarasaan mah geus murid mang teh raja kabeh Raja Amarta Raja Astina jeung Raja Namrud marokana Syar Raja Singa Wang Siting Dewa bisa di negara Astina Bakawaluya tapi di alun-alun Astina teh kudu melak kakayon Puragajati anu jadi di Ileuweung ti Brasara tak gitu tak kabeneran sugan manehnya ho pasti urang dia mah apa urang dia mah meureun geus manukna apaan teh kakayon Puragajati santai kumaha atuna hari sepuh asa henteu relevan ieu teh jeung pamaksadan naha asa jararau ongko hayang boga nagara subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta laharja ai leuweung dibukbak leuweung digasab ai gunung nepi ka gunul pasir bulistir asa tonya iya tatangkalan di tuaran ya silaturahim jeung pada urang teh hiji silaturahim jeung Allah jeung holikna dua silaturahim jeung papada urang dina papada urang teh silaturahim jeung saluhureun jeung sasama jeung sahanapeun silaturahim jeung saluhureun atuh pentaeun jeung tanyakeun boh saluhureun ilmuna boh dunyana boh umurna atuh cenah silaturahim jeung sasama keur batur pakumaha keur batur saling wasiatan abeh teu rugi tingali dina surat wal asri demi wanci bakal pinangih jeung karugian nu kumaha nu moal rugi angin jalma anu iman jeung amal soleh oge anu sok saling wasiatan ku hakna dibarengan ku sobar buta dakwah aya namanya wah burukan teuing buta ti mana ye duka upami buta tayan mah teuing
Boyo mon Tuh. asli. Atuh cenah ayeuna silaturahim jeung sahanapeun keur titaheun jeung bereun. Da batur rupa kumaha teh jeung Tuluy silaturahim jeung sasatoan. Cing cenah wawuh sasatoan teh jeung jelema boh manuk, boh itu, boh ieu. Cenah wanoh supaya keseimbangan alam. Sebab lamun loba orai kobra atau orai bedu di sawah itu jangan diganggu, nanti berit itu tikus akan lari, dia akan dimakan dan lari sampai dimatiin. burung hantu tekan makanan itu tikus. Kalau burung pipit berak di sawah dimakan sama tikus, umur tikus hanya 1 minggu, tidak akan panjang. itu keseimbangan alam. Tapi kok kenapa dirusak? Saya kagak ngerti nih. Kan kamu pemuka agama, residrona, pandita dorna, wikudorna, muka pesantren, dijajar sokalima, muridnya banyak. Orang terkemuka kan. Nanti akan abus kena paribasa. Coba nepi ka campur aduk ieu basa. Guru kencing berdiri, murid kencing manis. Kencing berlari, oh tak eta. Tapi ai kok kitu nama iya. Sehingga tutong sok bawakeun amalah. Nah meni. Ai kitu deh kumaha urang maksud teh teh. Sumuhun. Tah ku hal sakitu muga-muga luntur kalbu jeung mana teu hade upami ngaruksak leuweung. Montong mapatahan aing kudu narima papatah ti buta. Panuhun upami salira ngadangu dina hadis anu pihartieunana dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditingali jelemana. Eta ulah ditingali jelemana. Sabab lamun ditingali jelemana bisi kapiheulaan ku ngewa jeung ku resep. Lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan ngomongna bener moal ditarima da ngewa. Ayeuna kapiheulaan ku resep sanajan ngomongna salah da resep. Digogo eta teh. Ai kitu cinekna naon? Sumuhun eta tatangkalan ulah diruksak cing nyaah anjeun ka alam. Kalingkungan ka alam. Kalingkungan silaturahim jeung tatangkalan, silaturahim jeung sato. Kaula nguping wartos baheula aya hiji raja nabi ongkoh Nabi Sulaiman. Doh eta nabi mo. Dia ngenali suara-suara hewan, suara-suara burung. suara burung. Kenal dia, tahu dia bahasa burung, bahasa sato. Betul. Ada aing mah henteu da lain nabi. Yeh. Sumuhun apan eta teh riwayat-riwayat nabi itu merupakan komitmen moral buat kita. Tuh, gitu. Tuh. Picontohan urang. Apakah kita tidak kena kepada kambing? Kalau kambing sudah sore kan kita kena itu minta makan. Kan tahu? Tandana lapar. Bukan komunikasi bicaranya tapi rasanya, lihat. Rasa. Perhatikan. Goblok. Aswatama golon. Tewak. Ngaganggu wae. Jadi hambatan ieu makhluk. Kurang ajar. Hayo, amade kabejaan anak buah nu sabareh deui. Hei. Buta. Ulan. Abang buta sia. Ulah kitu, Den. Buta ge rupa-rupa atuh. Da ai buta ge rupa-rupa, aya buta baheula, buta ayeuna. Buta baheula. Ari buta baheula mah ayana di leuweung kahakananana daging atah. Panonna Ari buta ayeuna, mah Cenggala ungah mersi kahakananana duit rakyat. eta ge buta. Itu ge sama buta. Gitu kurang ajar. Nah, kalau saya kurang ajar silahkan ajar dulu. Sampai di mana? Apa kon wani marang aku? Ora wani dening ngapakulanang kuelanang. Aji mulati tegah aya.
lamun dibikin mah kaing tidak tadi beres. Geus beset. Wah, tak kasih terakhir udah ke atuh. Jalma nu karar itu mah teu kadinya asup. Wah, gara remek. Tong ngajago sia. Kurang ajar ngadon wani-wani ngaganggu, ha? Aing teh pejabat teu ti astina. Wah, Ngerti? Kan adil teh keur sarerea. Moal iya. Ainu maling domba disiksa nepi ka boborot getih dibawa ke kantor polisi ribut nepi ka dihukumna. Nah, pejabat salah rek diantep gitu. Ini hukum tidak adil nih. Mau kaitonan diantep kurang ngajar. Iya. 5 masuk pukulan gua. 5-nya ya. Hah? Wah, iya. 7 pukulan gua masuk. Lawan? Kenapa diam? Rahasian. Awatos. Hayo maju. Huyuk. Sakali. Aduh, silahkan bangun, Dek. Ya, punah ya. Punah sama 1 pukulan. No. Kenapa 7 bisa dibayar, bisa lunas oleh 1? Tidak mungkin. No. Seperti orang yang tidak bisa manca. Abang buta sia teu sakola, bangsat. 6 lagi hutang kamu. Wah, harus dibayar lunas. Oh, harus dilunasi. Ya, oke. Bayar deh. Sanajan mana pintu kata bisa kata mau ya. Mau ada kerja tuh. Mau ada kerja satu yang beaks ai. Pira ku ai kurang kerja sudah ya. Sok, turunan tiri tuna ing hujat pasya. Ya. Sok sia. Turunan tiri tuna ing hujat pasya belajar. Marukana dek sia dan modal aing. Ayo sia. Oke. Tuh. Waduh, ya takut sama gua. Ada hebat. Citra Yuda tuh. Nu boga lalakon banyak sieun. Kitu mentak teh oge. Oke. Radio di mana teh? Kasebut teh penjabat, selain teh ngaku-ngaku penjabat, make otak atuh saeutik, selain teh jalma ngarti. Setan sia. Nah, itu di Pasea gitu. Di mana? Jadi mana teh? Manya atau anu berita aya jalma ngarti ngabukbak leuweung pikeun neangan hiji benak anu can puguh khasiatna. Kaciri sumber daya manusia kolotok ke sugan siama. Nah, itu di Pasea, di mana teh? Yang ngarep. Waduh, ada petir di siang hari. Waduh. Oh ya, waduh, mukanya sama dengan muka gua. Waduh, tidak bisa dipicen sasiur. Yang mukul sama kepala gua lo. Aku. Why? Kenapa? Coba separatisme pourquoi? Wah. Make otak nyentinakan teh si lain teh pejabat di Astina Ai kitu? Mun nyentinakan teh pikir heula na ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ieu. Nah ereh ku buta sia. Sampai nepi ka merele eta omongan buta Da aing teu ngadenge da kudu ditu. Kan sia nyentinakan teh dititah ku saha? Kai dibukbakan. Dorna Maksudna dek neangan ka kayon Puraga Jati jang naon eta? dipelakeun di alun-alun, abe aman, abe tentrem. Lain seuri goblok. Otak teh otak udang udang sia teh Udang kumaha eta sia teh kumaha teh? aya patula patalina eueuh Jeung naon? ajeng ka kayon Puraga Jati Aku teh da aing tugas.
manusana kudu bener hayang bener negara tentrem ayam subur makmur roh jinawi lain nyalanekeun karena kakayon Puraga Jati purakeun eta teh euy purakeun pikiraneun biasa apa teuing aing mah nu penting mah tak kakayo kapangi amun sia ayeuna rek ngaruksak leuweung memeh ngaruksak ribut teh aja aing da mundur pergi goblok ngahambat sia bangsat teh hei sia buta tuluykeun jeung aing hutang pati bayar pati hutang wirang bae wirang sanajan pitol kater bisa kater punya dia apa aing mah alah nepi ka kitu na ieu nyaan di leuweung loba penampakannya aduh silaka ku aing ieu aki-aki rek disandra jalma kitu mah tuman sia ieu ayo sia sok urang astina lamun butuh kudorna cokot udag teangan aing Ama tua ama sanajan kana lak-lakan naga putra maksan milarian duh guru kasaha minta tulung ya pun ieu residrona dicanak ku deung nawa dicanak ka leuweung anu leuwih jero ieu ge kaleuweung gonggong si magonggong dicanak na mipir-mipir pasir itu kaayaanana akibatina ngaruksak tatangkalan doh ieu ge kacarios ieu patanang ti nagara Amarta sami di negara Amarta ge kengeng wangsitin dewa kedah milarian ieu kakayon Puraga Jati anu aya di alas Tibrasara ieu ge wa Semar laula Abimanyu patanang ti Amarta neme dugi ka dieu wa urang reureuh heula mangga kakang si lain wayahna kitu tutup Allah sae gua akang itu renungan istirahat teh asa kuwararaahnya ningaleuweung sumohon Ari Lestari makang lah ras ai dipuseur dayeuh ayeuna teh geus tiada hari tanpa macet ya can limbah-limbah kan limbah loba daerah kumuh sumohon akang can kebul-kebulnya di kota mah naon heula gan urang reureuh heula sae diukjang mudah-mudahan si gaya kapenaksun eta kakayon Puraga Jati teh nya bilih kekiat mapah mah teu sawios diakon ku abdi tong jang kuat keneh oh nyata kitu da aya nu genut mah teu bisa nanya kade babari capek nu genut mah karasa doakeun cing buru-buru panggih eta kakayon atuh akang sararangkeun teh dibawa lelempangan teh kanginan ongkoh teh pugu da aing teh pamidangan beluguk ieu nu kacidat sangkeul mah leungeun belah kede ieu rematik ongkoh meuntat teh coba padahal dewe teh kakana
disebutnya ke kakaknya Ciraga aku pemolah sorangan dede lain tuh ngadengen kade teh kumamun uruk angen nah dong heure aya kolot tuh aya dudungan pada bantu dudungan ada dudungan ada masuk nah kolot lain naon dah harga sakit babari amak aduh eta digenutnya manjan ya kuat kieu ge Yeay. Ay. puas yang keuri wae ai ten tekop deket Berusaha kain ngomong-ngomong gas atuh sakitu boga kolot teh kaupan teh matak naon lamun cicing ieu deui pamawana sia carek salah saurang atuh ulah sarwana teuing naon sia tuh atuh ya sing jeger itu henteu ah naik edan kapan coba karek gerek kamu mah cucuk sia gajerok sakit warep jadi ngomong ini ai sakit warep ya ngapain dulu ai sarwana coba nah eta tuh kah
pirang sae Nah, saya tetek cicing. kinciran kinciran di pikiran Awas kucing ku Enrin mas ya. orang jeung baju Ai direrek kabayes boga ka era mah ari ka prego jika nu heueuh Purukan cari lere sabana panjang najan sono najan heman jadi dibalik lain dari dibalik Oh ya. Sigar kudu kitu aing teh. lain jadi dibalik Allah. ayah kaera kudunungan kaera kudunungan tuh kembung ngalera kembung era Tobat. burukan dudungan Ketipu aing euy semuanya. Geus jangan macet-macet sing teh. Selainnya cuma lagi butuh uang kakak kolot beli di kepret ke kuai sila curang kita maju kumaha atukannya pak carana dari bapak mah nya percaya gitu abdi ge bener dawala hari Semar bapak maneh teh hiji jalma anu geus legok tapak genteng kadek loba pengalaman malahan numutkeun beja tinu menang dipercaya sunu dunya
didinya masih keneh genyelong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye Bapak maneh geus kumelenang di dunya ya digugu cuy kagak jadi aja tong didangu nipu je tahu ah tong ka pengaruhan dulu kicu deh tong kasih blow kudu cepot wajib dipercaya hayang ya hayang dianggap pangkota tapi kelakuan budakeun kudu kumaha neangan eta pusaka eta tatangkalan kakayon Puraga Jati urang ngeueuh dikreus sanajan bari pateuh gunung oge bakal disana pun memuncangan agan teh kedah penak punya lira ulah cek ulah cenah kedah nya cek nya nah kedah lain cek lainna tah upami agan parantos menakan punya lira tah nyemeh nyaksi anu salarosna toh abdi nyaksi teu aya di pangeran anu wajib disembah geuning Allah tuh ulah cenah ulah cek ulah beja ulah turunan kudu apa sorangan kudu karena yakin oh papanggil aja lamun panggil ke Kentardi ke si Ujang oh panggil si Ujang tiada Kentardi benar tak itu Ujang jadi kudu kapanggih ku sorangan sungguh kudu kakoreh ku sorangan hari ua teu bisa ngoreh kange ua tama agan kange agan sinek nama agan ibadah ka pangeran parduain parduain pan parduain teu bisa ditalangan atumun kitu mat sarana kaula rek abdas heula we ulah rek abdas heula maksud teh bade nganiatan bade menekung kana Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma tah dengekeun budak soleh mah bade pujas medi budak soleh mah nepi ka kitu deuleu tahajud getol garamenak teh pujas medi we manya rakyatna silaing tara sing era atuh kudu nungan ieu mah bener geuning ngode karena togel terus gapleh we geuning basa meunang siagakan mun jauh bangkong diala dikerok pajarkeun teh dina tongong bangkong aya nomor teh apa-apaan nih ye mun jararau kerdil otak teh batur mah geus bisa kabulan geus bisa nyieun listrik nyieun kanaraan itu ieu mah pasea di dinya we di dinya merebutkeun ayat heueuh tah kitu Jang sok keureueuh teangan jati diri ulah waka suka seuri mun canyaho jati diri gitu aduh cek agama ge kitu leuwih hade jempe jeung tibatan cekcok pipaseaeun jempe ge ibadah keneh bener jeung tibatan cekcok paseaeun mending diem cek aing mah da tobat bangsa urang nepi ka kieu ieu naon make jeung bangsa urang hayang dewek teh tong sok kitu euy nah eraeun aing saya malu nih sama pemirsa nih sampai merah muka saya karena apa tiap ngibing gendangnya polos terus macem-macem nih marah nih Kak Mali Kak Bolot Kang Bolot Kang Komeng betul nanti marah nanti sama gue nih Kang Haji Jaya apalagi ini TPI ini ikut melestarikan seni budaya kita tapi betul. Kenapa kamu memperkosa karya sendiri
tidak pernah memperkosa kalian sendiri. Saya Kan barusan saya ngibing kok gendangnya polos terus. baru saya mengerti. Tadinya saya banyol. Oh, lu bercanda. Bercanda banyol. Bercanda sama gua. Iya. Kalau bercanda dong intern. Ini kan di depan publik, di depan pemirsa. Blow on lu. Loh, kalau saya Yo. kalau si Berin punya dosa maafin dulu sama Akang lah. Hah? Maafin dulu dong. Jadi- Gampang soal memaafkan mah. Tapi kan setiap saya ngibing, di mana-mana tuh orang-orang udah tahu. Saya ngibing, tetap saya gendangnya polos terus. Nepi ka ayeuna di TPI oge. Gas atuh Kang, da kuring mau sekali-kali deui dibere perhatian ku Akang. Anu geus mah geus. Acan. Ulah dume hampura benang dipenta dar kasalahan dijanjieun sia. Oh, pira kitu si pegek mah kulit tuluyan. Blog mantang memakanna beungeut. Pegek dalin ka hayang aing. Oh, teu pira kitu. Da ai pangeran mah moal nempel pegekna, moal nempel mancungna. Da aya aturan jelema teu nu mancung jararahat. Nu pegek saroleh. Aya anu pegek di jahat. Tak kitu mun teu na pangeran ka manusia mah teu basar kana rupa jeung pangkat tapi gumantung kana bersih hate. Bersih hate nu penting lu hese mah deuleu. Pot. Saha eta? Geningan maneh eta cepot. Ulah. Saha? Kaula Aswatama. La ilaha illallah. Aya, Agen. aya, Naon cepot? Alah, aya putra dahulu. aya putra itu tuh. Putra. Alah sate. Iya, Oh, Renak. Dorna kesepuhan. Di mana pot? Itu di payu lompatan. Maju anak gua. Geningan putra si Ajo gitu ya. Ulah kitu eta teh yang kaula. Buru tetep Yang cegekan. akan baik. Ingat cepot guru ratua watua karo kadang tua. Nu wajib dihormat eta. Eta anu wajib dihormat. Resi kombayangku. Kombayana dan Kombayana. Nah, anu lompatan gitu, Allah, ulah kaget sahaya. mau diudak Pak. gong mah gitu. Aswatama tuh. Ulu. Diudak mau bre. Moal diudak mau wajang. Duh, katu. Mana? Malah nya. Boa-boa. Pun orang maleret teh lah bebe diuk teh lain. Janji gek we. Suga jalain gawir. Urang janji gek atuh. Aduh. Ulah kaget ya kaula. Geningan aja di dia. Wah tinggal aja kasih lompatan di peta tuh enak kebenaran tuh. Ayah naon yang hidup cilaka. Semar baktos nun. Kang, kakang Semar nuhun. Eta teh Aswatama teh tukang rayi Pak. Heh, adik Aswatama teh. Nah, ini nyebut akang. Siap. Aduh, si baka pihancur gua nuhun cepot. Ti abdi getekan tuh dawala nuhun dawala. Aya naon lompatan di udang bagong. Lain. Wah. Lain nu segede kitu ogokeun. Abang jalma di wawoy mah. Papanggih jeung lalai badot teh. Bisa jadi dah kasieuna. Wah Semar Badranaya. Iya non. Tulungan Kakang Semar Badranaya. Singa tuh Kakang Semar benar nangka kayaknya. Tong herejang. Bisi bencenur tah hulu teh cu. Aya karewas naon kulan sok saurkeun.
Ini ku abdilah aya naon aya Bagong? Iya. Kelana aya abdi maju aya di dieu keur naon? Putra teh jadi patanang ti Amarta. Pamilon ti Amarta pikeun milarian ka kayon Puragajati. Oh sarua ngan mah bareng jeung para Kurawa oge Kangjeng Rama tuang Eyang guru ti Sokalima. Ya. Ai kitu leut. Eyang keur ngabukbak tatangkalan teh. Kurunyung teh aya buta hade kapangaruhan kasep. Aya buta teh hade teh ngomongna maka jeung bisa dakwah sagala. Bag-bagan agama. Tapi ape dia nakeun eyang hidup diculik dibawa ka jero leuweung tulungan Manyung gune ka rumasan mah kumangke. Aduh. Ya teuing kulan. Urang ngajuk-juk jero leuweung. Urang milarian eyang guru heulaanan. Oh sae, mangga. Gune. Wah rek kana kuat di dieu. Kade cing hati-hati jurig hungkul. Loba penampakan geus ka jero mah. Wah, laras. Nah, da dieu ge aya uka-uka. Mana? Nya. Ngan mau disebatkeun aya uka-uka di dieu ge. Nya, dulurna penguin. Make susumping uka-uka teh. Kasaha cep ka uka-uka. Ka uka-uka anu make susumping. Hai bapak uka-uka sanes lain atuh tong ngambel. Si eta. Bisa malikeun nama. Mangga antos di dieu urang kalebet leuweung cik tulungan kade bilih jebakan urang nya bilih jebakan teh heuda maranehna mah jelema ngewa ka urang cing hati-hati we hati-hati jangan kade ulah suaban leuweung ieu teh jang tapi deui sasangat-sangatna leuweung moal leuwih sangat tibatan sungut. Jadi hartina teh ulah saomong-omongna lamun lain omongkeunana. Saya. Ayo Umawi wartoskeun ka tuang Rama. Naon? Ulah sompra. Ulah dumeh panita, ulah dumeh wiku, sangat sungut mah, ulah wawanianan maka jeung ngepung jurig segala, nya, sok itu aja. Panuhune kulan antos saya di dia doana mudah-mudahan cing doa, lamun hasil, bapak kaulah disalamatkeun, semuhun kaulah boga kaos kaki wutu. Ya anak. Lanjut nawaran kos kaki. Dorna anu aya di lebet leuweung dicangcang datang ka kai anu gede. Doh, laras. Atuh patugasna. Betul. Hege. Kula.
Tadi urang ngariung ah. daun. Tadi urang ngobrol we daunnya ngobrolkeun. Urang sekalian anu bangko kayaknya. Wih, saha eta? Sampurasun. Dah, sada. Kan ieu aya jelema. Nilai lempang jatuh teu kadeuleuk ku cucungik. Cucungik na gede teuing. Aduh, daunnya. Saha? Cepot, kan? Sampurkeun. Tanyakeun kade ulah kasar. Moal. Kade ka ulah kasar urang leuweung mah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ampun siklar. Di Sayuna Jaya di darat Jaya Una nu calik diri siracai. Sagra tumut putih pun menga baju mingkem bek balalager dedemit di dieu. Aduh, bas. Sukana nyara ringkah. Aduh. Ini jerangkung gede kieu dulu. Sampurasun rampes. Aduh, aya makhluk aneh. Dulu. Wilujeng sumping makhluk aneh. Wah, eta alien. Ai planet teh, kapan ieu ge bumi teh planet bumi. Planet bulan. Pada di bulan aya nini kuring. Oh nini teh lain nini esi. Aya naon datang ka dieu? Abdiran? Mau ya abdi teh sia. Bade aya taros kumun, leungitan jalmi. Kaleungitan jalmi sangarana sabaraha taun umurna, make baju naon, ciri-cirina naon. Lempang nama kieu tah. Ribu semayai. Aduh. Tak gitu ngomongna teh. Ayo. Ngaranna dorna. Bajuna bodas. Leungeunna kempreng hiji. Jadi tewa kudu nungan urang. Bungana teh jelema teh garuksak tetangganan. Kayak gitu. Semua eta teh kolot kuring ayeuna bade dibantuna ku kuring kitu teh bade sejak ampun moal bade ngaganggu urang dieu sim kuring teh. Jadi nek nyokot eta jelema. Bisa pek wae. Nah gitu. Bisa pek wae dorna dibikeun ku uing tapi syarat anu mutlak nyaeta maneh kudu jadi gantina di Dedi Cangcang. Ya tu pilih we aya abdi mana budana jumaah. Ta ieu nu budana bawa. Ta sabenerna mah resep pada budana jumaah teh. Aya kemis. Kuring kemis udah teh. Aya kemis mah amis dagingna teh Minggu kuring teh. Uduh. Sarasa nu panas mah. Minggu mah uduh dagingna Senin. Kuring teh Senin dilahirkeun teh. Alah Senin teh kembang mah teh seungit dagingna. Salasa ketam. Salasa mah panas. Seuneu. Oh, atuh ngeunah panas-panas ulah nutis. Kapek wae atuh akan ya. Kagok aja. Ini segala osok ya, hukum di aing mah dileunya ge dileuweung deuleu moal beunang disogok aing mah. Boga duit sabaraha sia. Moal masihna cara hukum di tempat mana di tempat jelema bisa dijual meulikeun. Moal di aing mah ngadek sacekna di lasaplasna. Hah? Nah cu hampura we. Maka hampura na teh ku aing dibikeun tapi syaratna maneh kudu pae. Tetep di poe ieu teh kudu aya nu pae deuleu. Dorna sakedeung deui itu teh geus dibalur ku samara dek dipeunjit. Sabab aya baraya aing beuki daging jelema kanibal.
Saha Sumanto dibikin mah moal lamun teu dibikin edan-edanan ini dia gajagona teh nya elah tong sok telur pondok umur teh kitu aja Mane ngomong gitu apakah mampu melawan gua? Oke. Berani merang aku? Orang wani dening ngopo ku lanang ku lonong. Menyalanang jeung lonong. Cikan sok sia. Cikan sok lamun ieu mah sia waniun. Sok. Lawan. Waduh. Wait. Ya, ayo, bisaan dulu. Kegerakan naon, Bisaan dulu. Sok, siap. What? Usik, siap usik. Baru kena benar-benar dijajak. Woi. Waduh, hebat oke. Suka gero. Ayo siap sih, goblok aing disukur kasukurukeun euy. Beres. Waduh, ya teh. Apa? Siap. Wait. Percaya Waduh, nyaan hebat usikna euy. Lihat. Hebat usikna euy. Teu sangka ieu jelema luar biasa pangartina deui. Letik-letik lihat ya. Usikna hade. Sok sia. Waduh. Sia. Kumaha teh? Naon cara ngurusna yang gede kitu? pejaan. Resepna? Heuh. Bunga isuk-isuk krepek buraan we ku cinteh bari urut poekeun dina suhunan ngadangkak we ngagedean teh lain ngagedean ngahidungan goblok aduh ampun buat ya sabtu buat ya Tapi kapunco nur gitu ba. Nah, sia teh. Alah, ndong nyekek sok sia. Waduh. Wala. Silaka Gusti. Ay. Naon? Kayak kejadian naon kayak maduan panjang irung na hiji nu pegeh hiji satria we hiji kayak anak gajah we nu hidup hiji waduh naon eta bade nyanak dorna ai wawanianan sia tuluy
Aduh dikepung aku buaya mangap. Waduh, hebat kita nu make ikat pusik na Gusti tukang silat juga ada mah. Wah, bisa Beda-beda cing. Aya naon lur? Sadaya-daya kulan Gusti aya anu bade nyanak dorna. Sabaraha urang? Aya ai panginten kana opatan mah. Wah, maka panginten segala mah. Di antarana aya nu pantos ka penak mah ngaranna teh anu hiji Abimanyun. Manyu meureun. Duka da abdi ge ka kupingna kitu. Kadua na waukeun, ai waukeun. Ka sahada eta anu diikat burung, lakuda mah Agnes Monica. Nu hiji deui si Cecep. Kumaha dipertahankeun teh ku dulur-dulur abdi kula alah ngajak pasea atuh der patelak. Nanging sadayana abdi-abdi teh jadi pacundang. Daya-daya eta mabubuut pangayon timang terajo abot entengan silira panjenengan bade dibeureum bade dihideung bade dikayas kulentangan. Mangga yang keji abdi ali salukan ka dieu. Anu rek nya kotorna. Ka dieu. Boy. Ka dieu. Udang izin. Haling bisi sieun haling. Ali ka itu. Sikan. Kalimat teh sikan. Ari zaman lalaki hayang nyaho datang maneh. Datang niratanga demang. Iya punten Pak. Heuh jang. Saha ngaranna? Aula Abimanyu. Ti Amarta. Aya eta tukangeun. Ieu pawongan kaula kolot kaula kakasihna Semar. Maksudna kadewe pantun nanyakeun we. Jika ada mengawuh dengan ieu teh. Pada haru gitu tekan aja aing. Maksudna kaula teh bade ngabantun sepuh kaula anu kakasih Eyang Rasidruna. Dek nyokot droneng leres. Ya bisa telacan di kukumaha tuh di Borogod kene ku ngaing di ditu Dina kai. bedegong teh aki-aki je tah dengekeun ai geus jadi aki-aki ulah bedegong Bisa digantung. itu tah bisa di Borogod tong kadewek atuh bisa jadi pasea ke ngomong jeung aing mah iraha aing carekeun ai kamari nu maling hayam. Nah, gitu, untuk tetangga. Dan bapak ngulung-ngulung. Dorna dek dicopot ku anjeun. Leres, heug. Aya pamenta kaula. Naon? Sabab pangna dorna dicopot ku kaula teh teu beunang di wawadianan. Dumeh teh dumeh manehna panita, dumeh manehna resi mung narima kana papatah batur teh. Padahal cing rumah saja mama aya kalemahan aya kaumulanana Aya kalebihan aya kekurangan. anjeun salakuna di Amarta kaula keamanan tah luhur pangkat teh jadi di Pengkawati jadi ais pangampih daerah Pengkawati tah nya ge anjeun geus jadi pejabat di daerah Pengkawati meureun anjeun hihid mawayahna we kudu guguru deui ka tukang hihid. Hormatilah karya orang lain. Tadorna teh teu ngahormat boga rasa pangunggulna boga rasa pangjagona neneangan. Duh naon teh tadi teh?
Kakayon Puragajata eta Kakayon Puragajati dari tatangkalan di Luksak tangkal kai loba anu rarungkadan manuk-manuk halali beranak nanti kaparaban da puguh ragrag tidak sayangna bagong mau mencek punca jeung sajabana pada kabul buek eueuh bagong lolos cok pikir kumane aduh karugian sabaraha lamun diukur hapunten eta ngaran-ngaran jelema mah tungkul tempat kaleluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin teraka pakai isu muga-muga we ku jalan ieu teh jadi prihatian hog eta dorna dikencarkeun disalametkeun tapi wayahna ayeuna bongana ngaruksak tatangkalan anu ngagaloler tatangkalan bisa nangtung deui saperti bahara-bahari teu kitu moal mungkin tatangkalan bisa ajeg deui anu geus runtuh laras mun maneh percaya mungkin wae percaya ka Allah doh sok itu luar biasa Pak nya aing nyangka kitu kabuta salah tapi bener cuma itu teu ngarti hirup teh di dunya teh dunya ya dilenyepan mah ya kadang-kadang nu kitu bener jelema salah tulungan wa duh kumaha Pak kan aya pamenta buta teh dawala mulut urep lain sane teh sakainget wae atuh mah kumaha nu eta tatangkalan anu geus runtuh teh kudu arajeg deui saperti bahara-bahari cek kaula teh mungkin cek manehna mungkin kumaha ieu teh wa maka wa sae sangeman we sangeman kumaha bari jeung teu bisa sangeman kumaha ari uwa pake sasangeman ieu teh melakeun anu sakitu hektaranana ruksak ayeuna kudu anggeus sakaligus bade kumaha ada bereket semuhun ai urang iya aki-aki bereketek kene antep cenah kumanehna tong bantuan persanten kanu kagungan yakin henteu turut munding persantena henteu yakin urang salah ku makhlukna leureuh tadi ge diuningakeun manusia teh rusiah Allah teh rusiah manusia bageni urang kontek we asal akur frekuensinya asal pang we arahna tuh aki-aki nya ieu mah kawas nu bodoh tapi make jeung nyaho frekuensi mungkin ai ceuk aka naon frekuensi turu bensin Gusti ngayakeun bumi langit sawarga neraka teu ngange dekol-dekol acan cekap ukun payakun ya. Nah, pinah. Tong bari ti popolotot atuh bari na oge. Panon petet di bolotot-bolotot. Punten agan nya. Montok. Geus montok. Naon? Pangdudutkeun buuk dewek salamar ya. Rambut bapak salamar dudut. Heeh. Kage naon? Kumangke we sok pangdudutkeun. Teu wararantun teuing Pak. Nah, asa teh? Ai kedah subuk cabakan mastaka bapa mah ampun. Daka. Nya oge abdi sok minang banyol ai kedah nyabak mastaka mah ampun Pak. Sakali ngedahulup. Nah, sieun. Doraka lalawara.
halus bukan niat gitu dulu artinya hormat kan jadi kolot berarti ya teteh sileng teh sahate jeung dewek ulah kumaha wani deu ulah kabah sok teh ali mah nah sieun doraka moal da dititah jang ulah ngase teh jebak teh kolot mah kitu teh ya hos yang kang kakak di nasional neraka ya makanya doraka teh kolot mah dari kuda lari dapat dikejar ya tahun lalu jadi legok itu nih ampun pak sok buru-buru jang kuagan lah tuh tuani kang tuh dunungan tuh antun kamu abdi ini sok yang dari titah sok ulah elin sih teh ngejebak denge kusia aing lanceuk panggedena heula aing ka dunya teh ulah kakolo cubuk cabakan masdaka mensetan oge ieu nah tu hartikeun cing harti sametak-tak teh samet dieu batesna ulah kumaha wani nyabak ieu set mertikeun goblok ya dasar jelema jelema mertikeun wae bebas ya ini sangeuna eta mertikeun ka bebas mertikeun pi ka ngabletuk kana hulu aing sok jang hiji pak hiji ngobal teh mun bisa mah da kabeh euy kabayang mun bisa mah ku koren hiji sok jang sarua jeung si Ari mah Gusti Maha Agung Gusti gan kaula hebat bapa maneh ti abdi teh agan wantun sabaraha tah hiji wani aya 10 miliar mah hiji eta ti baheula nyang sara ujung nyang sara mun urang ngajualan buuk atuh keun si keur hees di dudutan bae tingalikeun aing mah mangga gunakeun gunakeun ka saha temakeun ka luhur teu dama bersihkeun manah menekung kanu Maha Agung dina manah laras pantengkeun kanu kagungan sangkan sapa menut giluran saperyatina kanan urang sangakeun kana kodrat irodat anjeunna cobi kersa sareng pangawasa nyangakeun kulir malam tumeraping api iya ge satsideuing metu sakecaping nyata iya ge ngadak-ngadak angkep pihujaneun laras di tempat anu dibabat tatangkalan istuning kahujanan nyaeta ku cai kahuripan cai kahirupan ngadak-ngadak tatangkalan anu rarungkadan jara didih sanes kade jadi mangeran ka ua ka kawasan saha eta teh ua boa ua teh wali songo batok sia sangka teuing wali sangu Atanapi uate utusan ti warganya teh Batara Wali. Batara Wali mah pahit atuh. Bagja geningan. Deket-deket anak talus cepot. Nuhun dapun bapak keturunan talus.
geura mangga pulung tapi katurun maneh wa nuhun wa sawangsuna panteng kene kanu kagungan salamina nya asa kontak asa sami frekuensina. Aduh eta konsi nu model kitu teh kumaha ngudagna su bejaan abdi Pak abdi mah teu pirah hayang unggal malam minggu geuning ieu aku re nomor nu dibeli ku abdi teh goblok sia nah kana kitu wae eta mah teh kana togel we hirupna teh lain ieu nu ngagoda wae si ieu saurang ieu sehingga geus nyaho mah jempewe atuh kitu apa deui mah sastra jingga sastra tulisan jingga bureum kitu nuhun wa ai buta nu tadi mana ayat sahaya nu ngablesat ka awang-awang ieu ge si horeng ieu denawa nu tadi teh nyaeta utusan dewa ti sawarga pikeun nyalametkeun marcapada Batara Indra ti sawarga wa ayat sahaya kaluhur tu geni ya salamet deuleu kakayon Puraga Jati teh teu beda we ti neneangan seuneu mamawa obor semuhun si horeng urang-urang keneh anu bener-bener kudu merihatikeun karena lemah saingna, karena bahasana, karena budayana jeung sajabana ucu atuh ti ulah hapunten we tina pihak Kalepatan Ageng Sumatera Alit